Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngobrol santai ngeluh. Dah, ieu mah jangan lain, ustad lain dengan orang ngobrol santai. Bang ngobrolkeun tentang masjid. Hampura mah rencana masjid. Masjid teh siloka diri ke urang. Aya masjid anu di lembur, mun masjid eta rame kompak kabeh gotong royong, berarti eta tanda lembur, kakompakan lembur, kebersamaan lembur, hari kelas insyaallah. Terus mun masjid bersih insyaallah eta lembur setik-setik mulai bersih dina kokotor lah. Secara syariatna emang kokotor najis, kokotor dina suku misalkan nya berarti eta lalampahan urang kotor kene. Tapi mun geus ngabiasakeun awalna tina syariat insyaallah Allah maparinan kadituna kebersihan dina pikiran urang, hati urang, jeung sajabana. Amun di masjid jelema mun geus resep ka masjid nya mun ngajina kana salembur nyaeta siloka diri lah. Aya nu sebagian nu nyawa, cuman engke bertahap lah. Misalkan di masjid loba marbot ikhlas geus lillah teu diiming-iming lah. Loba zaman ayeuna nu diiming-iming sebutlah ku duit. Aya nu ngaji dibayar daek ngaji teu dibayar are-are aya. Tapi sebagian aya nu dibayar daek teu dibayar daek. Tapi dina dibayarna oge insyaallah eta si hasilna teh moal kesorangan, pasti ke umat dila. Bisa misalkan kebagian dina hasil ngaji pasti ka yatimkeun, kana yatim, ka fakir miskin, jompo, kanu membutuhkan lah. Lantaran mun urang mere teh ceuk kolot oge kudu nulung kanu susah, nalang kanu butuh, eta nyumponan kana ibadah. Teu saeutik zaman ayeuna anu nulungan teh lain kanu susah, nalangan lain kanu butuh. Barang bere urang contoh lah, mere teh lolobana kanu boga lantaran hayang timba balik ti manusia gitu. Tapi mun mere lillah mah biasana tara harapalin sasaha gitu. Aya dirina mere tapi merena oge tara diomong-omong kadang manehna ge sok poho dina merena gitu ngan ku sabab kuminang mere nya kanu butuh. Jadi geus kebiasaan gitu. Jadi geus kudu diomongkeun. Eta lah siloka terus aya masjid. Masjid teh siloka keur diri urang lah. Mun kaca-kaca masjid geus bersih kaca-kaca masjid teh berarti eta ciri lembur, kacaangan, kacahayaan itu nya eta sebagian lah nu kacaangan. Amun siloka ke kana diri urang daek ke masjid aya si masjid teh bulak aya dua gitu. Aya sebagian anu nya ngaku nama Islam oknum merenya aya cenah kenaon masjid mah cenah di luar nah ciga emas tapi di jarona pikai jideun untuk kabeh eta teh. Justru masjid anu sajatina mah emang bener masjid. Aya dina ngomong kieu kakula ge cenah dah kenaon cenah da masjid mah kudu dibawa ku urang
masjid mah aya dina hati urang. Tah dice abi teh nya bener masjid mah aya dina diri urang, dina awak urang. Ngan eta masjid hakikat ngan da geus masjid syariat mah ulah diomongkeun gitu. Cuman tata cara ka masjid tara dipake gitu. Ayeuna karunya kana jalma awam kumaha. Kecuali kan eta teh para wali mun geus kitu mah. Ini model masjid babawa ku urang cenah masjid mah. Ayeuna mun teu daek salat dahari ruang oge. Contoh ke masjid. Hiji tata cara masuk ke masjid kan kudu wudu. Mun ku urang ditapakuran dina wudu eta kudu bersih sawak-awak. Berarti sawak-awak mun ditapakuran ku urang boh dina leungeun kudu bersihan dina pagawean. Dina suku dibersihan lalampahan, dina cepil dadanguan sagalana eta kurang ditapakuran. Mun urang geus bisa bersih kadinya berarti urang tandana geus bisa abdas. Gitu, geus teu kudu abdas syariat geus kitu mah. Da geus jadi kebiasaan teh. Tah, cara. Terus asup ka masjid. Sampean kanan ngadoa, urang sok ngadoa berarti urang sapopoe kudu dibawa di masjid teh, kudu dibawa lapan sapopoe. Teh kitu mah gitu. Can salat 2 rakaat cetengkeun napakuran salat kan Allahu a'lam bishawab eta kumaha cara napakuranna oge. Berbutuh waktu. Perjalanan panjang, ayeuna teu bisa saukur ucapan gitu. Pernah anu ngobrol gitu. Masjid mah kudu dibawa-bawa. Ya, aku abi teh di canape ngobrol lah duluan gitu. Ternyata ngobrol di duaan mah kan teu bisa ieu lain abi aya meunangkeun diri sorangan gitu. Angin Allah lah nu maha uninga mugi ieu mah dataya niat naon nyen konten. Mugi jadi perbaikan lah bisa abi aya nu salah. Nya abi ge sok komen lah sawajarna. Eta tentang siloka masjid. Masjid kudu dibawa di mana eta sok mineng lah ke saya ngobrol. Ayeuna model nu ada sedengkeun sakali adan nya setan kabeh jeung para bala tentarana kan ngabrit kabur. Tah itu maksudna setan teh aya dina awak urang. Gitu. Kaburkeun sifat-sifat setan, sifat-sifat kafir. Lepaskeun ti dinya. Mun urang daek napaku. Gitu. Urang kan ngadengi adan ge coblakeun. Kadang ngadengi adan hari-hari kadang sok sebagian aya nu ngalelewe kana adan aya. Nah, dan para butmi kadang gitu ya. Tapi teu diambil pusing sih. Eta mah da sakadar syariat. Gitu. Ngan ulah nyapelekeun syariat lah. Gitu. Da urang ge kabeh oge napakuran teh berawal dari syariat. Gitu. Mun urang teu bersyariat nya jol juga yang langsung kana hakikat kan asa kumaha. Gitu. Urang ngobrolkeun balik deui ngobrolkeun kana masjid lah. Tak silokana hiji lembur timpo masjidna ngan amun masjid di ditu jeleg di dia jeleg di ditu jeleg perkara eta siga nu hade emang hade cuman tergantung da masjid eta mah syariat bangunan lah anu nyebut kitu kabeh lah senada itu mah lain masjid eta mah bangunan benar itu mah bangunan kan bangunan masjid maksudna bangunan masjid teh bangunan bangun heula masjid syariat nangke karep urang ge bakal ka diri urang kabangun di masjid dina diri urang gitu. Berawal dari wudu. Mungkin orang mikir, da kalilaan dina wudu sih naon sih manfaatna? Ta urang teh berpikir ieu pagawa sagala. Dina salat urang kan daek tapakur. Mungkin bakal wawuh urang ka diri urang, ke insyaallah wawuh ka Gusti. Gitu. Eta aya nu ngobrol gitu. Cuman ayeuna manehna mun ngobrol langsung kana hakikat gitu ternyata tapi di tempo-tempo sok aya keneh butuh mobil, butuh itu, butuh ieu da keur naon atuh aing ngobrol kitu mah. Butuh keneh
pandangan makhluk lah paribasa hampura ieu mah. Jadi inti nama masjid teh siloka diri keur diri urang keur jama nu daek tapakur saja kan leuwih hadit ditimbang salat 1000 rakaat itu. Justru urang teh mun salat oge kan eta teh dititah tapakuran dina diri urang tong jauh teh tapakuran jauh nu anggang urang tapakuran. Intina masjid keur siloka diri urang mun hiji lembur tempo masjidna kompak teu loba ieu beda paham itu beda paham ieu beda paham teu naon beda paham tapi urang musyawarah ngahijikeun lain debat. Urang mah teu meunang debat teu meunang anjeun debat sanyana anjeun dina kayan bener kan kitu. Tak urang mah musyawarah lah dengan kepala dingin naon ya, ulah emosi sedangkan teu meunang ngambil keputusan dina kayan emosi kan kitu. Mata pembeda paham tapi masjid tetap ngahiji di jarona bakal ngeureunah adem ayem tentrem da urang sabeungkeut saiketan kitu nya. Sadayana kaum umat muslim matur nuhun hampura bilih aya kalepatan da diri sim abdi ieu masih loka masjid keur diri lembur khususna keur diri pribadi masing-masing. Cirina jalma resep ka masjid teh hayang resep ngabersihkeun kana dirina gitu. Eta ciri awal. Nah kalian ke bakal apa kapanggih dina masjid dina masing-masing. Dia orang sadayana ke dikempalkeun di sawargan Allah. Ini disapatan ku Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.